Sora bel tanda bubaran sakola geus disada. Kuring gura-giru meresan buku pelajaran anu aya dina meja belajar kuring. Puguh harita mah kasebut jam kosong. Pedah guru mapelna teu bisa asup ngajar. Kulantaran kitu sakabeh murid di kelas kuring ukur diberi tugas nyatet anu aya dina buku materi. Sanggeus buku asup kana jero kantong jeung eueuh anu tinggaleun hiji-hiji acan, kuring langsung muru keluar kelas maksud rek balik ka imah. Nepi keluar kelas geus kasampak babaturan kuring nu sejena geus ngariung di hareupeun gerbang sakola. Maranehna geus narungguan kuring. Ngaran kuring Bagja. Kuring rek nyaritakeun pangalaman kuring basa masih diuk di bangku sakola SMA. Harita teh tahun 1887. Kuring sakola di salah sahiji SMA anu aya di Banjaran. Puguh eta tahun mimiti jang kuring sakola di eta tempat. Babaturan anu tadi geus narungguan di hareupeun gerbang teh babaturan kuring ti zaman kuring SMP. Kabeneran kuring bisa sasakola deui jeung maranehna. Si Rudi, si Epul jeung si Kiki ngaranna. Kuring teu sakelas jeung anu tiluan eta. Tapi sok sanajan kitu sosobatan kuring teu leungit. Sok sanajan beda kelas oge. Harita waktu geus nunjukkeun jam 12:30 beurang. Jarak ti sakola ka imah kuring lumayan jauh. Imah kuring ayana di daerah Arjasari. Bisa meakeun waktu 45 menit di jalan lamun kuring naik angkot. Sanggeus kuring nyampeurkeun babaturan kuring nu sejena, nya kuring jeung babaturan kuring mimiti arindit ninggalkeun eta sakola. Rek jam sabaraha maneh indit ti imah ja? Heeh. Rek bareng moal ke inditna. Nya kuring indit jam 5-an we ti imah. Si hese angkot lamun indit lewat magrib mah. Atuh kitu mah sarua jeung urang. Urang ge rek indit rada sorean we ti imah. Ya geus satu hari kitu mah panggih di sakola wae nya. Tah, kitu hade. Si Kiki euy anu eueuh ka daek mah. Di SMP keneh maneh mah tara daek pipilueun kegiatan persami. Lain kunanaon euy, urang mah lamun milon kegiatan sarupa kitu teh sok teu kuat awak, arateul teu kaup katirisan. Ah maneh mah loba alasan Ki. Ari urin begadang, tara nyebutkeun arateul katirisan. Nyaan euy, urang teu bohong. Kuring ngarobrol sajeroning dina jero angkot muru baralik ka imah sewang-sewangan. Poe harita teh poe Sabtu. Sakabeh siswa anu aktif dina kegiatan pramuka nya ngayakeun kegiatan persami di sakola tempat kuring diajar. Di antara babaturan kuring anu sejena iwal si Kiki anu puguh tara pipilueun milu kegiatan pramuka. Singket carita, wanci geus nyedek ka sore. Panon poe geus mimiti leungit teka tembong jelas di langit Banjaran. Atuh kuring geus siap-siap rek mangkat deui ka sakola. Sanggeus tadi beurang istirahat sare di imah babekelan jang kagiatan engke peuting. Ngarah tetunuh teuing pamikir kuring.
Kuring oge bebekelan dahareun saperluna. Salian ti mawa dahareun keur soranganeun, kuring oge mawa bahan dahareun jang dijieun di pantry sakola. Senter leutik oge teu poho diasupkeun kana jero kantong jang dibawa ka sakola. Waktu geus jam 5 sore. Sanggeus sakabeh kaperluan kuring aya dina jero kantong, kuring pamit kanu jadi indung jeung bapak kuring. Nyaeta rek indit ka sakola deui. Harita angkot geus mimiti ngurangan. Lamun geus wanci sore nyedek ka magrib. Nu mata kuring milih indit jam sakitu oge. Bisi kaburu teu kabagean angkot. Kusabab jarang muatan anu make eta angkot nepi ka peuting. Kulantaran kitu, supir-supir angkot tara daek narik angkot nepi ka liwat magrib. Singket cerita kuring geus nepi ka sakola. Kaayaan di sakola lumayan rada sepi keneh. Ngan ukur sababaraha siswa anu geus aya di lingkungan sakola. Nya maranehna mah puguh siswa anu kabagean sakola beurang. Jadi teu kungsi balik heula ka imah. Sarengsena kagiatan diajar, maranehna mah langsung nuluykeun kagiatan persami tea. Babaturan kuring anu dua can katembong. Anu katempo ku kuring nya eta tukang jaga sakola anu geus cicing hareupeun gerbang. Nungguan siswa-siswa anu rek ngalaksanakeun kagiatan persami. Manehna ngabogaan tugas keur nutupan gerbang sakola lamun kabeh siswa anu milu kagiatan geus tepi ka eta sakola. Nya kuring cicing diuk dina bangku sakola anu aya di luareun kelas. Puguh kuring can pati warawuh jeung siswa lain anu beda kelas. Komo deui jeung anu beda tingkatan mah. Sajroning kuring diuk, kuring bari ulak-ilik ka sabudeureun area sakola. Nempok kelas-kelas anu geus mimiti kosong, alatan geus teu dipake kagiatan diajar. Kaayaanna paroek, da puguh lampuna teu dihurungkeun. Teu kungsi lilati harita, si Rudi jeung si Epul geus katempo ku kuring asup ngaliwatan gerbang. Maranehna nempok kuring keur diuk sorangan, langsung nyelampeurkeun ka kuring. Kagiatan persami dilaksanakeun teh ukur sapeuting. Sabenerna awak kuring oge teu pati ngajurung kana ieu kagiatan. Di sabalikna sakola basa keur beurangna kuring ngarasa tegarnah awak. Rarasaan asa ting sariak lamun katebak angin teh. Ngan kusabab geus diniatan rek miluan kagiatan persami, nya kuring oge maksakeun maneh. Komo deui ti saanggalna geus janjian jeung babaturan nu sejena. Anu milu kagiatan persami kabehna aya 25 jelema. Sanggeus kabeh peserta tepi di sakola mah, kuring jeung nu sejena ngumpul di lapangan ngalaksanakeun kagiatan upacara pembukaan leuwih ti heula. Dimimitiana kagiatan eueuh anu kacaritakeun. Sakabeh kagiatan bisa kalaksanakeun sakumaha ilaharna.
nepikeun ka dina wanci tengah peuting. Basa kuring jeung nu sejena rek ngalaksanakeun hiji kagiatan jurit malam. Kuring kudu maluruh titik-titik anu kudu didatangan ku masing-masing regu. Atawa ku ayeuna mah katelahna teh pos tu pos. Kuring kaasup kana regu 3 anu mana masing-masing regu dieusi ku 5 jelema. Kondisi awak kuring karasa beuki ripuh. Sirah karasana bali deglieur. Katambah basa saacan ngalaksanakeun jurit malam, kuring teu bisa sare dina jero tenda. Pugu awak keur tegar nah teh. Kuring ngarasakeun rarasaan anu teu paruguh. Hal kitu oge anu ngajadikeun kuring asa teu jongjon jeung sumanget dina kagiatan persami teh. Kunaon ieu teh? Tarati biasana kuring ngalaman rarasaan siga kieu. Meureun pedah awak kuring keur gering. Si Rudi jeung si Epul mah katinggalina siga anu semangat pisan. Da puguh maranehna masa regu. Jadi dina ngamangpaatkeun waktu keur sare dina jero tenda, manehna aya batur ngobrol jeung heureuy. Kuring mah ngahiji jeung babaturan kuring anu sejen anu puguh can lila wawuhna. Kuring geus maksakeun sangkan meureumkeun panon supaya bisa sare sok sanajan sakrejep oge. Tapi weleh panon teh hese rek dipeureumkeunna. Nepikeun ka waktuna kuring kudu jurit malam teh. Kuring jeung regu kuring geus siap-siap. Sakabeh regu dikumpulkeun heula di lapangan. Nyaeta nunggu giliran masing-masing regu ngalaksanakeun pos tu pos teh. Dimimitian ku regu hiji anu kabagian pangheulana maluruh area sakolahan. Ngajugjug ka pos-pos anu titikna beda-beda. Sakolahan kuring lumayan lega. Jadi jarak ti pos hiji ka pos hejena lumayan paanggang. Komo deui aya pos anu ngahaja di jieuna di tempat anu lumayan rada geueuman. Tujuan keur nguji jeung ngalatih mental peserta persami. Sabenerna kuring kaasup jalma anu wanian. Tapi harita mah pedah awak karasana keur gering. Saeutik rada aya rasa kasieun. Katambah kuring can lila sakola di eta tempat. Jadi can pati apal siga kumaha kaayaan jeung kabeh wangunan eta sakola. Nungtutan masing-masing regu geus kagiliran. Kaasup si Rudi jeung si Epul anu milu ka regu 2. Kurang leuwih 10 menit jarak waktu ti regu hiji ka regu saterusna. Tekung si lila regu kuring kagiliran mimiti ngadatangan pos tu pos. Kaayaan sakola puguh sepi pisan. Katambah
lokasi sakolahan kuring teh rada anggang ti jalan gede. Jadi tepati gandeng ku suara kendaraan anu lalar liwat. Komo deui kaayaan geus tengah peuting dina waktu harita. Pos kahiji anu kudu didatangan ku kuring ayana di jero kelas anu teu jauh ti lapangan tempat tenda peserta. Barang regu kuring nepi ka pos hiji, geus kasampak aya 3 urang senior kuring geus nungguan. Regu kuring dibere sababaraha pertanyaan anu kudu dijawab. Eta salah siji syarat jeung kewajiban dina ngalaksanakeun kegiatan jurit malam tea. Saacan kuring bisa ngejawab sakabeh pertanyaan di eta pos, regu kuring can bisa muru ka pos sejena. Sanggeus kabeh bisa kajawab mah, nya regu kuring bisa nuluykeun ka pos kadua. Kitu oge di pos anu kadua, tiap regu kudu ngajawab pertanyaan anu geus disiapkeun ku senior-senior. Nepi ka mangsana, regu kuring kudu muru ka pos anu katilu. Jarak di pos 2 ka pos 3 lumayan rada anggang. Kusabab pos 3 mah tempatna rada nyingkur. Nyata teu jauh jeung kudu ngaliwatan kantin jeung WC sakola anu mana dina kaayaan peuting mah leuwih karasa pikasieun. Lampu-lampu memang ngahaja teu diharurungkeun. Ukur sababaraha tempat anu dicaangan. Kaayaan eta kantin puguh bedana jauh pisan karasana jeung kaayaan keur beurang. Tapi harita mah karasana jadi asa geueuman. Budak awewe anu aya di regu kuring rada malipir ka budak lalaki dina leumpang muruka pos katilu. Kuring ukur duaan. Anu jadi lalaki di regu tilu teh sesana budak awewe. Basa keur ngaliwatan buruan kantin anu ayana di tukangeun wangunan kelas. Kuring ngerasa aya rasa anu beda. Nah cek rarasaan siga aya anu keur merhatikeun ka kuring jeung nu sejena. Dina jero hate timbul pertanyaan, nah eta teh senior anu rek ngahaja nyingsieunan atawa memang aya hal anu sejena anu pakuat pakait jeung hal goib. Malah katempo ku kuring eta budak awewe anu tiluan asa beuki meped ka kuring. Malah karasana satengah nyurung-nyurung awak kuring ka palebah deukeut kantin. Awak kuring dijieun pipinding keur maranehna. Sajroning keur leumpang muruk ka pos 3. Saluareun kantin puguh ge aya tangkal buah anu lumayan gede. Anu mana dahan tangkalna oge nyorondoy ka palebah suhunan kantin. Di satukangeun kantin aya WC paranti siswa lamun aya urusan jeung kamar cai.
harita pugu awak kuring keur karasana tegarna. Nya kuring oge ngarasa rada keung basa rek ngaliwatan eta kantin. Antugna kuring leumpang rada pageye-geye. Teu kadenge sora tergunu sejena. Basa geus aya di hareupeun eta kantin. Hawar-hawar kadenge siga aya sora anu keur hahariringan bari sakedapan dituturkeun ku sora seuri. Malahan di palebah kamar cai kadenge siga aya sora cai keur dikubek. Atuh hal ngeunaan kitu matak nambah sieun kaayaan. Budak awewe beuki murungkut ka kuring jeung babaturan lalaki anu sejena. Tapi kuring nyobaan nenangkeun maranehna sangkan ulah sieun. Cicing-cicing ulah sieun. Eta mah senior. Ngajar rek nyingsieunan urang-urang. Geus, ayo tuluykeun leumpang. Ngadenge omongan kuring, nya maranehna nurut ka kuring. Ngan aya anu aneh jang kuring harita. Basa kuring rek nuluykeun lengkah. Sareretan kuring nempo ka palebah handapeun tangkal buah. Hah? Katempo ku kuring siga aya anu keur ngajanteng. Teu katempo jelas ku kuring jeung babaturan nu sejena. Kusabab puguh kaayaan lumayan poek. Ngan basa ku kuring ditelak-telak eta nu keur ngajanteng teh. Rai-rayan mimiti ka tembong jelas ku kuring. Sing horeng eta teh pocong. Beungeut napi ka sieuneun. Panonna deklok ka jero. Malah katempona siga kosong eueuh panonan. Bahamna rada calangap saeutik. Pakaianna sagala kalotor. Siga anu lamokot ku taneuh. Manehna ngajanteng bari nying hareup ka arah kuring jeung babaturan kuring nu sejena. Nempo kaayaan kitu nya kuring teu antaparah deui langsung ngocek bari ngagorowok. Pocong! Babaturan negu kuring oge kabeh ting rarenjak ngadenge kuring ngagorowok sarupaning kitu. Manehna langsung birat kabeh lalumpatan paheula-heula. Kuring anu puguh kaayaan keur teu gerenah awak ngarasaan jol asa poek. Kuring teu wasa keur nandangan rasa kasieun jeung kasoak. Tidinya keneh kuring jol ngedeprek ka paehan. Teu inget deui di bumi alam. Kuring sadar deui geus aya di jero kelas. Kaayaan sagala caraang. Tapi anu jadi kuring heran, barang kuring ngabeuntakeun panon. Nah kadengena ku kuring
loba sora anu ting jerit jeung ting koceak. Malahan aya anu jerik sagala. Jeung basa kuring bonta. Kasampa karepeun kuring aya papurkon guru agama kuring. Manehna teh keur ngejampean kuring. Atuh harita kuring jadi heran. Nah kunaon jeung aya naon? Barang kuring cengkat tina kaayaan ngagolerna. Kuring ruas kacida. Sing horeng kuring aya di hiji ruangan. Anu kasampak loba siswa nu sejana keur ting jerit jeung ting koceak alatan kasurupan. Basa kejadian penting anu masih kainget ku kuring. Sing horeng sawareh tina peserta persami teh ngalaman kasurupan. Anu akhirna senior-senior ngarasa kawalahan. Tuluy manehna nyalukan guru-guru eta sakola jang ngubaran siswa jeung siswi anu kasurupan. Kaasup kuring anu puguh basa kajadian langsung teu inget deuna naon.